Heuleuh ieu si emak meuli bubuk tongkol alias butong, lainna wagiru diasakan. Ieu teh siganana mah meunang meuli kamari. Soalna beda, geus aya seungit-seungitan. Tuh tingali baraya ieu bubuk tongkolna daripada nungguan buruk mah. Ku abi rek diasakan, tapi samemeh masak. Ieu abi boga cemilan nu enak pisan. Tah ieu teh makaroni cikruh baraya. Anu ieu mah rasana teh gurih lada. Ieu geura ayeuna urang cobaan ku abi. Kriuk-kriuk mantul pisan. Dengekeun nya. Asli enak pisan sia baraya. Selain rasa gurih lada oge, tah ieu aya nu orina. Aya oge anu rasa ekstra pedasna. Jadi aya 3 varian rasa. Rasa original, pedas jeung ekstra pedas. Oge ukuranna beda-bedanya. Selain anu di gram, tah aya oge anu dibungkus per pak. Samodelkeun kieu baraya. Ieu teh anu isi 50 jeung isi 25. Nu kieu mah bisa oge ajang dijual di warung-warung atawa di kantin sakola. Selain makaroni oge, aya rupa-rupa snack anu lain sapertikeun basreng, tahu bulat, jeung nu lain-lainna. Baraya bisa pesen dina keranjang kuning kana inbox atawa di DM oge bisa. Geus ayeuna mah urang nuluykeun masak teh. Tah baraya jang masak bubuk tongkol mah kudu make cabe rawit beureum. Soalna paling cocok jeung cabe rawit mah. Ke heula ieu teh erek neangan bawang beureum nya soalna mah kudu make bawang beureum mah. Rek make bawang bodas teh nya enggeus make nu aya we nya. Nu penting mah aya bawang beureum jeung cabe rawit. Pang-pangnana mah si butong teh menang meuli kamari ari henteu pres teh rasana asok jadi beda. Matak wajib make cabe teh mameh lada jadi moal matak sebel. Tah ieu geus rengse nyiksikan cabena. Ayeuna urang nyiksikan heula bawang beureumna. Lamun geus beres suksak siksik mah yap urang pasak. Tah ieu aya minyak sesa ngagoreng kerupuk. Jadi geus teu kudu diminyakan deui. Soalna minyakna masih keneh loba jeung alus keneh nya da urut ngagoreng bieu. Tah ayeuna urang tumis heula bawang beureum jeung cabena. Tong poho kongsrang-kongsreng ka seungit jeung semu asak ulah tepi katutung. Tah ari geus semu asak mah ayeuna urang asupkeun butongna. Ieu nya baraya butongna teh brus we gebruskeun. Kade tong digebruskeun jeung wadahna terus kongsrang-kongsreng deui. Ieu teh asa kurang minyak nyerep langsung kana butongna ieu mah. Da ari tumis butong mah pantesna sing lecir teh ku minyak kakara we katingali pika bitaeuna teh tuluy we ieu di penyedap perasaan. Da teu kudu make uyah jeung pecin deui soalna geus pangset. Bubuhan selera di dieu mah sok resep aya amis-amisan. Jadi ieu ku abi ditambahan kecap jadikan rasana aya amis lada bae katingali hideung oge. Da geus pasti di dalahar soalna emak jeung bapa mah bareu kieu sok katingali ngalilemed teh. Lamun geus dahar jeung nu kieu cikan abi erek ngasaan heula geus meujeunna rasana mah. Assalamualaikum.